Di mana ya teh? Di Cibueuk. Nah, mun poe Minggu pas saya ngadu domba mah ramai udah. Teuing Minggu kemarin. Weh, ini kopdes ya weh. Bener cek berita teh jeung kopdes aya nu di lereng perahu ieu lereng tambah Mas ini. So ji keraun ji. Seberapa sen Kang Oji? Seberapa sen? Ya. Mucak ieu we atuh meureun. Lalang. Sejuk teuing ieu mah euy. Nya kumaha jahena anu keneh jangkung. Naon yo? Jahe naon? Jahe beureum. Ah, ieu lalab sintrong euy. Wah. Geus asa rek kaleuwung gitu euy. Naon anjing kan itu pas hiji teh cenah. Iya lain. Saja iya masih bisa. Ayo, deket teh deket. Kak, korek Kak. Saya tadi mau sebentar station. Ya sebut bae itu kan ngeten mah.
Apa nih asal segala kan? Hmm? Hutan diharap. Can can di-upload tapi euy. Nu beuteung. Lembut kan gua di rumah euy. Kira bisa aya doa tukang ngedit gambar. Jadi tanggung pengurang. Langkahnya, woi, kesamaan pengaruh panggung. Salala. Bisa asup lah kan dia kayak tadinya kan. Kalau berada dalam harus hikmat. Bos euy, Ame pada sarwa baseuhnya. Yang kopi hungkul dah. Oh, dah kira-kira. Hari tage di pulan ke puncak gening. Ngena. Ya karunya ya menuju ngore di tongo.
Masuk bebatukan saya deh. Cai. Lumayan lah. 1,5 jam deh lah. Di lauma ya kira dagang iya semangka ya mana dagang cai. Jangan seueur-seueur nyanak cai teh aduh. Nah, punten lah. Cai asli ieu mah. Basir. Ketua can kuramas yang bukna gimbal. Ting tahun mana meureun kurang mas akang eta mah. Kuat gimal gitu buuk. Aya. Aya nu saha nu rekem di dinya. Meh loba cai gitu mandi wae bener. Biasa konten. Pan hasilnya mah kieu. Ah, rada siga ya di pos 4 Gunung Lawu ya. Ada saung. Nggak sayo. Ah.
kopi. Oh. Amis-amisnya sok pahit. Jadi rek naon ka dia teh? Rek ngopi. Kepiranya ngadon ngopi. Kudu kaleuweung. Hayang ngopi. Pan iya kopina dikenal heula. Di roasting mah gampang. Jenis naon? Arabica. Mungkin dari mohon pentinggi. Langsung wae dari saya. Kopi naon ada? Kopi atah. Kayaknya lah. Tidak asin, manis. Manisnya pada didinya merongka. Asli. Merongka urang. Cobaan asli. Merongka kalau saja ngira pahit aslina. Saya sok. Ih. Cobaan. Yang tadi hiji Pak, hijinya. Nonton ya. Coba itu. Jangan halusnya. Mana tuh yang halus? Asal beureumeunnya. Manis. Wah, emang geus ngerenggeu euy. Asli ya mah Sing awi wae ngereng. kawak mun bako mah. Terus lamun muncang kekes. Ya. Momoy. Hayangeun. Dia tuh kopi. Batur nu ngobaheum kopina urang nu meuli sebetulna. Takin. Ayo kudu di iceun deui ganti cai di dieu. Halus jauh nu napa siji teh euy. Halus kitu mah euy. Di pintu rimba. Nah iyalah, tadi pintu ge sebenarnya 800 lain. 700. Ngesang, ngesang. Asana mah geus rada mejeh ya tangki PDAM. Gampang. Puncak. Menahan kieu jalur teh dah. Aduh, rawasnya. Pinas, kopi, datar iya. Geus ya mah. Muka lapak sa, harap sa.
Yang jauh-jauh teuing lah. Aduh, mati euy. Kita busa airpon teh geus ka kan sabaraha teh beak 748 sikinya. Ada mau dibengket kurang mah pakai rapia. Mulih itu ngelengitkeun we. Luar biasa euy. Nah, lapak melega sa, bah mana sa? Di pos hiji pas, ini kayak di tengah-tengah bersih. Oh, di pos hiji. Heeh. Pos hiji mah tuh 1,5 kilo deui, oi. Oh, dari tukang mah base camp ya. Wah, pos hiji mah paling ge 2 jaman deui. Korea Gusti. Waduh. Urang butuh ieu we. Yang ketepel. Aduh mah tinggal namun rek KTP ini tuh kan dia Asli. tinggal di karetan. Woy. Batu nate menta katen si Neni, batu Juned. Menta batu hiji. Iya mau mau make iya kamera hibar HD euy. Temekalnya. Ih. Aduh, luar biasa ya. Pat karapet kieu tempo. Mantap, euy. Tagening aya saung euy. Ya saung. Tani kopi. Tuh, Masa Allah aja ini mah. Mas lah. Ngemper we pokoknya mah. Ih, Nah, ini pos 1, Bray. Tapi pos hiji. Tong make panah tuh euy. Yang kana teh ka ditu keneh. Aduh. di antara persimpangan kita milih di sini. Antara kiri dan kanan kita mah tidak ke kiri tidak ke kanan. Sabikun.